Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng abdi Fadila dina acara Sunda Gaul. Warta nu bade kapindangkeun nyaeta panasna debat Capres Cawapres 2024. Dekat ka poe nyoblos karame-ramena debat Capres Cawapres, di mana debat Capres kamari aya hal anu menarik. Pas di sesi debat aya momen di mana Capres hiji jeung 3 nganilai kinerja Capres 2. Hal anu menarikna nyaeta kabeh Capres Cawapres saling mere nilai nu rendah. No 3 mere nilai 5/10, no hiji mere nilai 11/100. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian Hal eta anu keur didebatkeun di sosial media soalna Menteri Pertahanan atawa Prabowo dibere nilai 11/100. Selanjutnya kerame di mana debat Cawapres kamari pas bagian Gibran nu neangan jawaban Pak Mahfud anu di mana Gibran nempokeun kalakuan anu rada teu sopan. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Hal eta anu rame dipertanyakeun netizen soal etika Gibran pas debat. Tina hasil debat eta loba kritikan anu kaluar, netizen nganggap sikap wali kota Solo eta teh hal nu teu pantes dilakukan. Debat Capres terakhir anu kamari anu nyorot tentang isu tenaga kerja, katilu Capres ngabahas 8 isu nyaeta kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, jeung inklusi. Ngadeketan poe nyoblos, pamirsa tong salah milih presiden jang nentukeun kumaha kaharepna Indonesia. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku sim kuring kapayunan pamirsa sadaya. Mugia ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng patepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.